Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan, hatur nuhun kasadayana anu masih kene manco dina channel Encing Adnan dongeng, anu mana hampura ieu tehnya konten dongeng dugi ka bagian 16 teras neraskeun ka 17 teh lami pisan, nanging teu kenging hawatos numawi da carios pasti bakal tamat nya. Ku kituna sim kuring salaku tukang ngadongeng sateu acana nyuhun dihapunten bilih manawi seueur kalepatan boh dina cara ucap bahasa sareng sajabina. Oge nyuhun dihapunten bilih manawi aya kasamian boh dina nami gelar tempat sareng sajabina numawi da ieu mangansa ukur carita fiksi anu direka ku sim kuring. Dina peuting ieu kaleresan urang neraskeun hanca nyaeta dina seri ka-17. Supados tong jangkolong teuing kana waktos, mangga urang dangukeun wae lajenganana dongeng dina carios Jejer Awi Pasaran Anyar seri ka-17. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, sakedik urang ulas heula sambungan cumarios anu kapegat. Teu lami para mitra, jejer ijang ngadadak ngemplat digotot ka kaler ka kidul ku galibegna lauk. Sok inggis bisi potong awi jejerna ijang. Nya harita ijang narik tur nyepeng langsung kana kenurna. Kelibeg sesegotan tenggakan lauk nu katawis di balongan harita. Tur ijang rikat narikeun senur dipulutan dina leungeunna, tur ditarikna ka pinggir nu katawis lauk gede ngagalibeg bari ancul-anculan yen istuning lauk lele nu dikengingkeunana. Galibeg cupak. Ya Allah, lele jak. Alhamdulillah kenging. Jaka harita ngareret ka ijang, tapi lain alimantuan. Pamikirna bisi dinilai gagal muncarana peserta sejen ngiring ngabantosan kana kengingna peserta nu sanes. Tarik kalur jang. Sok serok lalunan. Urang mun mantuan bisi dinilai gugur maneng ke. Terus jang tarik. Si Jaka ngagorowok sasah tapi bari cicing di tempatna. Leungeunna ateul hayang mantuan tapi sadar sok bilihna disebat gugur. Kitu deui sorak-sorakna rame pasarta nu sejen yen kaheranan dina kengingna ijang nu janten yen ratuh jantung hatena masing-masing. Sabab teu disangka jejer nu dipoyokna malah ngengingkeun milik nu dipikahareup ku maranehna sadaya. Waduh, lele gede euy beunang ku si Ujang itu. Cobi ditimbang panitia. Ramena jalmi-jalmi harita nu nempo kana hasilna ijang. Kitu deui kaayaan lele nu geus kaserok gedena banget ka cita para mitra. Alhamdulillah kenging ya Allah. Hatur nuhun ya Allah teu sangka jak wing meunang milik dina poe ieu. Alhamdulillah nuhun emak. Doa emak teh mantun rejeki nu sae pikeun ijang. Pangucapna ijang bari syukur ku bunga hate yen dirina kantos ngengingkeun lauk lele nu janten pinilih juara dina harita. Kitu deui tembalna Jaka nu ngiring binga dina ningalna sobatna nyaeta ijang nu geus ngengingkeun hasil harita. Alhamdulillah ya Allah nuhun. Ijang kantos beres nyalsekeun lomba ku kenging milik nu teu kaduga. Ngiring binga jang wing salaku batur. Kocap Jaka bari katempo seuri bagiana ninggal hasil ijang nu geus teu diragukeun. Kantun nangtukeun wae kana timbanganana supados nyaksen kalebet pilih juara 2 atanapi juara 1.
Sabab panyangkana para pasarta geus teu salah yen gedena lele jumbo harita siga-siga lele pinilih anu kahiji para mitra. Jak, pamugi we pinilih kahijinya Jak, kocapna bari nyepengan lauk harita nu geus diserok tur di daratan. Amin Jang, amin. Duh ngiring bunga uing Jang. Maneh kenging teu sangka doa mah Jang eta teh mah. Saur Jaka nu katutur ku rombongan juri jeung panitia lomba. Katingal hiji jalma ngora teras nyangkolkeun waring serokna kana timbangan gantung jeung ditimbang harita nu disaksenan ku jalmi loba. Singkatna dina dicarioskeun leres wae para mitra yen Ijang teh ngengingkeun lele pinilih kahiji. Aduh mantep Kasep, juara kahiji dimilikan ku Cep Ijang. Kantun hiji deui juara 2 teu acan kacandak para saderek. Sorak jeung pangumumanana dewan juri ka balarea nu janten katangtosan yen istuning juara kahiji geus dimilikan ku Ijang harita. Alhamdulillah Gusti Jang, kenging juara hiji Jang. Doakeun uing supados kenging juara 2-nya. Beja Jaka nu ngarasa seneng harita oge. Sabab yakin dina hatena yen nalikana Ijang kenging Jaka geh moal pisan teu dibagi persenan. Sabab tiasana Ijang ngiring jeung nepina ka Panalaga Sayembara ku aya jasana si Jaka teh para mitra. Para mitra kaum dangu, waktos harita geus nyedek ka sore. Layung Saitan Koneng mulai katawis keur panangkepna gaganti wayah. Panon poe dek tumetep ngampi, nanging hiji lauk nu masih kene dipajuangkeun ku para pasarta teu acan aya nu kenging. Nya harita katawis geus aya sababaraha jalmi ngarasa nyerah dina ayana, sabab asa teu mungkin kangge ngengingkeunana. Sedengkeun Ijang jeung nu kenging juara katilu ukur calik nempon nu sejen. Ku ayana kitu teu lami aor sorak ramena jelma-jelma yen nguningakeun istuning si Jaka teh meunangkeun lauk nu pinilih juara kadua. Geus beunang ku si Ujang tah pinilih juara ge. Eleh jajaten euy arurang mah. Sora nu tari kadangu ti kaler yen istuning janten nutupkeun kana ieu Panalaga Sayembara harita. Jang, alhamdulillah pinilih 2na ku uing Jang. Janten teu sia-sia ngiringan teh. Bangga Bapak sareng indung uing ya pastina Jang. Senengna Jaka pedah ngengingkeun juara kajuaraan kadua nu ditegeskeun yen moal bakal di aya juara nu sejena. Ku kituna para mitra, sakumaha nu tos diumumkeun yen istuning masing-masing juara nampi kana pangbagi hadiahna. Kasorak-sorak ku keprok sarerea yen para juara teh kantun nyandak wae hadiahna ka bumina Paku Sopandi. Jang, diheula ijeurna ampian sadaya. Keun we lauk mah kege aya nu ngampihan panitia. Urang ka ditu yuh. Ka Mang Juju tuh urang duaan. Geus diawehan supados ka ditu. Kocap Jaka ngajak Ijang harita nuju ka tempat di mana Mang Juju jeung Ku Sopandi aya. Ijang, hadieu, sok calik heula. Itu anu kenging juara katilu mah tos dipasihan duit sagepok, da kenging 50 juta. Ngan Ujang mah salaku nu kenging juara hiji jeung 2 duitna bade dipasihan cash wae atanapi dikirim kana rekening Kasep. Taros Mang Juju nu harita Ijang jeung Jaka salim oge ka Paku Sopandi. Nya kitu deui Paku Sopandi nawisan hal nu sami ka Ijang sinareng Jaka. Punten Pak, upami kersama wios wae langsung, sabab abdi mah jalmi miskin teu gaduh nomer bank. Maklum urang lembur tigobogan Pak. Walon Ijang bari nyuhun punten nu nandakeun adab asorna kanu langkung kolot.
Sumohun, abdi ge sami Paku. Hapunten sate acana manawi aya kalepatan cumarios abdi sareng Ijang dina hal ieu. Jaka ku ngiring nembal dina nangtoskeun palainampina kana hadiah harita. Nu jelasna Ijang kenging 500 juta sareng Jaka kenging 250 juta para mitra. Oh, sumun mangga kasep. Kewajiban Bapak ti dieu mah kangge masihan sabab sadayana kantos disiapkeun. Nanging panginten teu sawios upami ngiring heula ka bumi Bapa da teu jauh ti dieu ieu teh kasep. Ongko wayahna da ieu teh waktos bade lebet ka magrib janten duitna oge kantos disiapkeunana teh di bumi. Atanapi kasep bade ngantosan we di dieu. Engke Bapa ka dieu deui. Saur Paku Sopandi nu kersa nurutan pamenta Ijang sareng Jaka. Ngan ku pedah wayang geus mulai lebet ka sandi kala magrib, janten Paku teh ngajak mampir heula ka Ijang sareng Jaka pikeun nyandak artosna nu tos disiapkeun di bumina. Langkung saena mah ka ditu wae Ujang. Sok ngiring ka bumi Paku, sakantenan nyandak hadiahna da duit sakitu mah seueur di bumi Paku mah. Kiring Mang Juju dina kocapna nu ngarahkeun Ijang jeung Jaka pikeun ngiring ka bumina Paku Sopandi. Teh langkung Bapak, mangga pami dikersakeun kedah ngiring ka ditu. Abdi panginten sareng Jaka ngiring we ayeuna ka bumi Paku. Walon Ijang nu sakantenan ngawakilan Jaka nu teu kedah dijawab deui. Nya harita Ijang sareng Jaka ngiring di tukang lempang sasarengan. Nya eta nuju ka bumina Paku Sopandi anu teu jauh sareng lokasi panelaga sayembarang nguseup harita para mitra. Para mitra kaum dangu dicarioskeun harita Ijang jeung Jaka sarta rombongan pangiring Paku Sopandi tos nepi ka bumi Paku. Nanging Ijang malah ngayeg cicing di luar pager teu ngiring lebet ka pakarangan. Padahal si Jaka geus asup ti heula ka pakarangan. Kareret ku Paku Sopandi harita nu ningali Ijang nangtung di hareup pager beusina. Kasep ka dieu ulah di luar kedeung di magrib mangga dia kalebet we Ujang. Awehna Paku Sopandi ku bageurna ngawehan Ijang supados ngiring lebet ka bumina. Nu teu lami Ijang ngiring ka lebet nanging katawi socana aya ngembeng ku Cipanon nu janten tanda tanya keur sadayana nu khususna kangge Paku Sopandi dina ayana. Ari Ujang kunaon ciri kitu kasep? Bilih dina naonkeun ku Bapa atanapi kunaon Ujang teh? Taros Paku bari harita geus pada di teras. Sabab rasa hatena ku panasaran sareng aneh ningali Ijang nu katinggal sedih. Sanes Pak, abdi teh emutkan ini dupi nini teh nuju gering dirompok sosoranganan. Anjeunna ngarepkeun abdi dina mulangna. Ditambi abdi teh kagagas emut mangsa ka tukang. Abdi sareng pun ini dongkap tatamu ka bumi nu sapertos kieu disangka tukang pun tapenta kami teh nepi ka diciduhan dihina beak bersih nu nyerina nepi kiwari masih kene nyeri mun emut harita Pak. Walon Ijang dina nyaritakeun kunaon dirina sedih hatena beras rumasa inget keur itu jeung ninina nyaeta tatamu ka Palurah Koswa nu nepi kenging ka nyeri. Duh punten Pak, sobat abdi teh aslina mah da teu cengeng nanging memang karaos ku abdi oge leres. Naon anu disaurkeunana teh leres pisan. Malihan pun ninina oge saprakna kajantenan kitu dugi ka bawa gering nepi kiwari eta teh Pak. Ok deui panutur Jaka nu janten rasa kamelas dina ku Sopandi ngadangu nasib nu dialaman Ijang harita. Nyatos kasep panaina mah panginten
Ujang teh tiasa masihan bagja kang ipun ini di bumi. Rupipan Ujang bakal nampi karena ieu hadiah ti bapa. Dan saya nama satu acana Ujang nampi hadiah mangga kalebet heula Jang. Itu tos disiapkeun. Tuang di ruangan kaler. Memang ngahaja disiapkeun da tadi nama kangge para juara teh supados mampir heula ke bumi bapa. Pikeun dicetak gambar kangge kenang-kenangan acara. Kocap kubu Sopandi nutos ngeresakeun yen nita supados pada tuang sareng. Nyaeta supados tuang di rohangan kaler nunggus disiapkeun. Katawis hegar jeung beungharna bumi kubu Sopandi para mitra teu katandingan ku sakurilingeun lingkunganana. Malihan dirarasa pamikir Ijang ge saya kene bumi paku Sopandi dibandingkeun jeung bumi kolotna Yusti. Duh punten Bapak, abdi teh janten ngarepotkeun wae geuningan sareng pun batur teh. Nya tapi punten Pak, sanes ku nolak atanapi kumaha dupida ieu teh kantos kadangu ajan magrib. Panginten abdi bade pamit heula ka mushola, ketos salat abdi ka dieu deui paling Pak. Sareng punten bade naros di mana mushola anu ngadangu ieu ajan teh nya Pak. Asa anda teh jauh ti dieu, Saur Ijang ku pinuh timpuh bahasa. Sanes ngaraos nolak nanging nanggeus biasana dina mangsana wayahan salat mah Ijang teh budak narika. Samalihan sadaya sarung jeung anggean koko ge kabuntel dina plastik nu dilebetkeun dina jero karung nu dibantuna. Kitu deui tembal ku Sopandi nu siga resep ningal budak ngora getol cara ibadahna. Teu sombong oge adi gumbah sa. Tapi hade kulaku lampahna. Oh, sumuhun Jang, mangga. Itu di ditu di paliwetan, ditu kangen bumi bapak. Kaleresan masih musola bapak kene eta teh. Tembal naku Sopandi. Bari harita di akhiran ku angkatna Ijang ka musola. Nanging benten sareng si Jaka, dupi anjeunna mah ngiring ka tempat tuang nunggeus disayogikeun, da ngaraos lapar. Nya dicaturkeun pinuh ku resepna balarea sasarengan pada tuang ti heula dina harita para mitra. Mitra kaum dangu, ayeuna urang gentos heula ka carios Ijang anu nuju di musola. Kaleresan harita katawis ngan aya hiji aki-aki nu janten imamna sareng Ijang nu janten makmumna. Nanging di beh sisieunana aya kulambu nu diisi ku hiji istri nu teu sanes mangrupikeun Neng Sekarwangi atanapi Nyi Sekarwangi. Nyaeta mangrupi anak hiji-hijina ku Sopandi nu dicarioskeun kantos tamat nyantri di pasantren. Mangrupikeun mojang nu geulis, pangwaris pasti ti rama jeung indungna. Budakna sopan, tur pinter ku ilmu agami. Kaleresan harita salat teh kantos rengse, nu kantun Ijang ngalangkah kaluar musola. Barang teu sangaja palebahing Ijang bade kaluar, tubrukan jeung Nyi Sekar nu mantun mukeun digulung ku sajadah. Janten ragrag harita sajadah teh nu dibantuna. Aduh, punten Kang, teu sangaja punten. Kocap Nyi Sekar bari rikat nyandak sajadah anu niba teh. Nanging kaleresan dasar kuduna teu sangaja Ijang oge ngiring nyandakeun. Janten harita pateuteul prarai nu jantenkeun sir hate timbul ngadadak dina hate Nyi Sekar. Duh, aya ge abdi nu nyuhun pangapunten, teu sangaja manawi teh aya Nyai. Bari harita Ijang ngocapkeun tur masihkeun muken anu sareng dicandakna ka panangan Nyi Sekarwangi. Teu sawios Engkang, mangga Engkang permios heula. Waler Nyi Sekar bari indit ninggalkeun Ijang. Ijang oge sangaja cicing ngaweh ti heula supados Nyi Sekar ti heula kaluar panto. Nu bari disawangna pinuh ku gerenyut hate, nu rium gumilang rasa dina ayana. Duh,
putri nasahanya gelis kitu jabaning soleha kamari abdi tetos nyeri ku Yusti nanging Pak Amprok sareng anjeuna asa kenging ubar saliwat ieu teh. Kunem leutik dina hatena Ijang bari nu kababayang rarai gelisna Nyi Sekar da memang salaresna budakna gelis mesemna manis biwirna tipis pangawakanana sedeng jeung mumpleng ngisi teu kirang teu aya cacat janten panarik rasa keur saha wae kaum Adam anu ningalikeunana para mitra. Nya teu lami Ijang gageh kaluar samping nu dipalastikan deui dicangking sendalna tur dirapihkeun lajeng dianggena niat ka bumi Paku Sopandi. Kaleresan para mitra harita Jaka jeung Paku Sopandi oge sadayana nuju di hareup bumi. Ijang nu teu acan tuang disauran ku si Jaka. Jang, buat ka dieu, got. Saurna Jaka bari katawis ngangkat cangkingan gede. Ijang lumpat. Tur yang hareup ku Sopandi. Kulan Pak, punten lami abdi di musola. Kocap Ijang harita bari melongan cangkingan nu dibantun Jaka. Teu sawios kasep. Ngan ieu teh bilih kabujeng peuting. Bilih aranjeun kapeutingan di jalan. Janten kami teh tadi tos pada tuang ti heula. Ngan kulantaran Ujang tadi ka musola, janten dibungkuskeun ku bapa nya kangge dituang wae engke di bumi. Sareng tah ieu dina kempek mangrupikeun duit hadiah nu geus janten saperangkat kangge juara. Mangga ditampi kasep. Kocapna ku Sopandi bari masihan duit nu geus disiapkeun dina kempek kangge Ijang. Ijang ge ngaraos bingah para mitra sabab asa kagunturan madu jeung katiban wulan dirina teu sangka-sangka kenging hadiah nu teu diduga-duga. Oh kedap-kedap. Ieu aya nu katinggalan ieu teh. Kedap kasep. Sekar, Nyai bantunkeun ka dieu eta tuangan anu tos disiapkeun ku bibi kangge cep Ijang neng. Nya teu lami Ijang ge ngagebeg. Hatena ngadadak seneng. Pedah teu disangka yen awewe anu kongsi pajonghok di musola teh mangrupikeun anakna Paku Sopandi. Ieu Bapak, sumuhun punten Kang ieu bantunan. Nyi Sekar bari masihkeun berkat kangge dibantun Ijang. Raraina tuluy tungkul nu ngaraos isin. Nanging oge seneng yen tiasa deui patepang rarai sareng Ijang. Teu lami si Jaka noe leutik ka pingping Ijang. Bari ngarisik ku sora nu laun. Jang, gelis le, ngalewihan Yusti jabaning herang kitu. Risikna Jaka ka Ijang. Bari langsung ditincak suku ku si Jaka. Nu ngamaksud tong ngerakeun teuing di hareupeun jalmina. Hatur nuhun Nyai, oge Bapak nuhun kana sadaya pamasihanana. Ieu katampi pisan ku abdi. Pamugi Bapak kalih kaluargi sing saterasna dina kaayaan sehat, jembar rejeki sareng digapangkeun kana sadaya urusanana teu loba anu tiasa diwales ti pribados iwal doa nu pamugi Allah Subhanahu wa taala ngaijabah saenggalna kana kasayan Bapak ieu amin. Kocap Ijang bari nganuhunkeun kana sadaya anu kantos ditampina. Kitu deui katutur si Jaka nu dipungkas harita Jaka jeung Ijang akhirna pamitan nu bade enggal mulang bari mantun hadiah nu pinuh ku rasa bunga. Para mitra kaum dangu dikocapkeun dina harita Ijang jeung Jaka kantos nepi ka lemburna kasampak rasa bagea nu dirasa ku aranjeuna masing-masing kolotna pada bunga nu teu kapalang. Beja jeung beja ngajadikeun euneur ka wargi kampung yen Ijang jeung Jaka katiban kadu nu hartosna kenging rejeki tina ngiringanana dina sayembarang nguseup lauk di kota. Nanging nya kitu pedah ku bageana si Jaka anjeuna mutuskeun
bade meuting di bumi Ijang. Sakantenan dek melekan ngogokeun panon nu teu bisa sare pedah masih ramena rasa kabungah anu dirasana. Singkat carita para mitra, Nirutmi oge geus nyiapkeun liwetan ngaraos bingah dina dongkapna Jaka ka bumina. Komo pisan saur Jaka bade meuting dek melekan sareng si Ijang. Rumaosna rasa syukur Ijang kengna juara hiji teh kulantaran Jaka anu ngajakna. Pamikirna mun teu aya cukang lantaran Jaka mah moalnya anjeunna bisa nyageurkeun karaheut hate dina cara hinaan anak kolotna Yusti. Jaka, Kasep, tuh geus disiapkeun liwetanana ku emak. Duh Kasep, mama hatur nuhun ka Jaka. Jaka anu kantos ngajak Ijang ngiringan lomba. Mun cenah Jaka teu ngajak mamolnya, Ijang teh tiasa kenging duit ceureuk kitu. Saur Nirutmi nu mukakeun omongan harita bari jurut calik ditepas biasa nu dipindinginang sirih dina calikna. Sumuhun Jak, hatur nuhun pisan nya Jak. Nya pamugi we urang teh tiasa salawasna Jak sasarengan kieu geus asa lain batur da maneh mah jeung urang teh Jak. Tutur Ijang nu ngiring ngeriung harita. Sami-sami Jang, sarua uing ge nuhun deui ka maneh. Sabab mun teu aya maneh oge moalnya urang miluan lomba, da mun teu aya batur mah urang ge sieun ka kota sorangan. Kocap Jaka bari dilajeung dina obrolna sareng Ijang harita. Pade diangge naon Jang duit teh? Kade diolah sing bener. Duit urang mah diatur ku emak jeung bapak bade ngagales hawa bah bentar. Saurna nuju butuh kalersan cekap kangge meserna ge. Kocap Jaka ka Ijang nu bari nyenderkeun awak ka pagereot bumi Nirutmi. Kitu deui waler Ijang bari nyuruput teh anjeunna ngawaler patarosan Jaka harita. Urang ke isuk bade ka tokona Kosomin, toko bangunan di Jalan Duren Jak. Bade ngabeneran heula bumi supados panceg keur parlindungan urang sareng emak. Pan terang sorangan maneh imah samodel kieu ukur imahna uing hungkul. Malihan tadi emak ge tos nyarios heula saurna ka Mang Sarmadi tukang wangunan bumi teh. Anjeunna kersa saurna kangge didamel pikeun ngawangun bumi Ijang. Kocap Ijang bari brai rasa katenang. Hatena geus teu mangmang sabab geus mulai rada poho ka Yusti. Kitu deui ngarandapan ka nyeri nu dirasa masih katurih keneh dina hatena ku kolotna Yusti. Asa moal bakal lawas deui ka ubaran sabab ayeuna mah Ijang jeung Nirutmi ge geus teu pantes teuing kangge dihina ku batur-batur para mitra. Nah sayang, memang salaresna kedah kitu. Urang mah seneng ningal maneh geus bisa bangkit deui. Teu siga kamari. Sok Jang, kantun diatur sesana kangge digolang usaha supados aya manjang sesaluwihanana teh nu janten untung kangge kahareupna. Waler Jaka ka Ijang nu masihan pangemut sae pikeun Ijang langkung mikir sae supados teu kaduhung mumpung para mitra. Nya Jak, urang ge sami mikirna sapertos maneh, paling ke kahareupna mah nyobi dek dicalan we lah. Waler Ijang nu mungkaskeun piobroleun sesa dina harita para mitra. Para mitra kaum dangu, teu karaos harita wayah geus munjuk ka peuting. Jaka jeung Ijang keur gogoleran bareng di dipan tukang. Panona masih can ngantuk nanging tanaga asa laleuleus. Bisana kitu memang daleres ti waktos isuk Ijang jeung Jaka geus kakuras tanagi ku ngiringan lomba teh para mitra. Harita teu sangaja dina lolongkrang waktos aranjeunna keur gogoleran si Jaka ujug-ujug pok nyarios ka Ijang. Jang, urang emut ka anakna Paku Sopandi teh Jang. Geulis budakna euy. Kocapna bari nyawang ke arah wulan nyaangan. Si Ijang ge ngadadak reuas sabab anjeunna ge salaresna sami nuju ka emutan wae harita teh ka raraina anak Paku Sopandi.
Nanging dirina teu wantun ngomong ka Jaka bilih kumahana sareng kumaha sabab aya rasa kamelang sok inggis kajantenan sapertos waktos ka Nyi Yusti teh. Ih, atuh geulis Jak. Naha maneh seneng sugan ka manehna. Taros Ijang ka Jaka. Bari pangarep mah Jaka teh ulah neundeun kahayang palai ngamilikan manehna. Justru eta Jang. Bantuan uing atuh. Uing asan teh euy, neundeun rasa ka manehna. Tapi kumaha carana nya Jang? Ngaca tina kajadian maneh jeung Yusti jadi asa sieun uing teh. Balakana Jaka nu ngagaduhan sir ka Nyi Sekarwangi. Maklum para mitra, saha wae lalakina moal nya teu langsung seneng. Sabab Nyi Sekar mah mangrupi jalmi bageur, jabah herang panon jeung kulitna, geulisna kawanti-wanti anak pakusopandi nu janten sabiwir hiji. Neng nong ieu teh para mitra. Hapunten cariosna ka Bujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui wae cumariosna dina seri ka-18. Sim kuring salaku tukang ngadongeng. Nuhun pangapunten tina sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.